Paslun ari ieu teh hiji pasal fi arkani sholati nu tetep ieu pasal dina martelakeun pirang-pirang rukun salat. Wa taqaddama geus narima ti heula, wa taqaddama jeung geus narima ti heula. Naon makna sholati? Makna salat lugatan ceuk bahasa, wa syar'an jeung ceuk agama. Nyaeta salat ceuk bahasa mah ad-du'a teh kadar-kadar ngadua. Lamun salat ceuk agama mah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Wa arkanu sholati jeung ari pirang-pirang rukun salat. Sama niata asyara eta aya 18 naonana rukunna. Rukun salat teh aya 18 dina versi kitab takrib. Versi kitab Sapinah 17, versi kitab Sulamun Najat 19. Sami wae eta keneh ngan aya nu dirinci, aya nu ditafsil jeung aya anu digemblengkeun. Ahaduha ari anu kahijina tina itu sama niata asyar. Aniatu eta niat. Waya jeung ari itu niat qasdu syai'i muktaronan bi fi'li. Qasdu syai'i eta ngamaksad hiji perkara. Qasdu syai'i eta ngamaksad hiji perkara, neja hiji perkara muktaronan barina anu dibarengkeun. Muktaronan barina anu dibarengkeun bi fi'lihi atanapi bi fa'lihi kumidamalna kana itu syai'. Bi fa'lihi kumidamalna kana itu syai'. Wa mahalluha jeung ari jadi niat mah kudu bari prak migawena. Lamun kur ayeuna ngamaksad hungkul mah itu bukan niat tapi azam. Tapi naon? Ngajam. Bade ngaos tapi dikobong. Eta mah ngajam sanes niat tapi bade ngaos prak bari jeung ngajina. Itu niat. Wa mahalluha jeung ari tempatna itu niat. Wa mahalluha jeung ari tempatna itu niat alqalbu eta hate. Niat mah dina manah tempatna. Sami sareng tempatna si dia. Paing kanat maka lamun bukti nah salat. Paing kanat maka lamun bukti naon as-sholatu salat fardon eta fardu. Wajaba maka wajib si jalma. Wajaba maka wajib itu si jalma niatal fardiyati kana niat fardu. Niatal fardiyati kana niat fardu. Wa qasada jeung ngamaksud si jalma. Wa qasada jeung ngamaksud si jalma fi'laha kana migawena itu fardiyah. Fi'laha kana migawena itu fardiyah wa ta'yina jeung kana nangtukeun itu fardiyah. Wa ta'yina jeung kana nangtukeun itu fardiyah min subhim nyatana subuh au duhrin atawa duhur. Masalan hale umpamane. Matalan barina umpamana. Hiji qasdu dua ta'yin. Kudu niat teh hiji aya qasdu dua ta'yin tilu fardiyah. Niat usolli itu qasdu fi'li. Pardo duhri, pardo itu fardiyah, duhri itu ta'yin nangtukeun. Salat duhur. Tah, cukup sakitu ge. Usolli pardo duhri Allahu Akbar. Itu sudah sah. Niatna seperti itu. Sabab ayat 3 rangkaian niatnya. Nu penting dina niat asa berji hiji qasdu usolli, 2 fardiyah, pardo, 3 ta'yin nangtukeun nah subuh duhur naon sholli fardhu duhri. Cukup sakitu niat mah kudu Allah teu beunang-beunang hayeuh we. Aokanat atawa teu katewa ke aokanat atawa bukti naon as-sholatu salat. Aokanat atawa bukti naon as-sholatu salat naflan eta sunat. Data waktin anu ngabogaan waktu. Data waktin anu ngabogaan waktu. Qaratibatin ari contona eta tetep sapertoskeun salat sunat rawatib. Qaratibatin ari contona eta tetep sapertoskeun salat sunat rawatib. Audata sababin atawa anu ngabogaan sabab. Audata sababin atawa anu ngabogaan sabab.
kal istisqoi ari contona eta tetep sapertoskeun salat istisqa. Kal istisqoi ari contona eta tetep sapertoskeun salat istisqa. Bogaan sabab pan naon sababna? Hayang cai pan wajaba maka wajib. Naon qasdu fi'lihi ngamaksud migawe itu naflan. Naon qasdu fi'lihi ngamaksud migawe itu naflan wa ta'yinuhu jeung nangtukeun itu naflan. Wa ta'yinuhu jeung nangtukeun itu naflan. La niatun la naon itu teh la niatut nafliyahnya. La teu wajib. La henteu wajib. Naon niatun nafliyati niat nafliyah niat sunat bangsa sunat. Niat bangsa sunat. Teu wajib ngan sunat tungkul ngucapkeun nafliyah mah. Lamun dina fardu mah wajib diucapkeun farduna usolli fardhot duhri. Tah lamun ayeuna salat rawatib qobla contohnya qobla subuh tanapi qobla duhur lah. Contoh qobla duhur berarti usolli qoblat duhri. Usolli qoblat nah, gitu ge cukup saleresna mah usolli qoblat duhri gitu. Usolli eta qasdu fi'li migawe qoblat duhri itu ta'yin nangtukeun. Teu kudu make sunatan. Atuh bade make atuh sae atunya usolli sunnatan qoblat duhri. Wasani jeung ari nu kadua tina sapalihna rukun salat nu kadua ai rukun teh bil hilaf tadi naon rukun teh ma tatawaqqafu sihhatus sholati wa kana juz'an minhu. Hartosna perkara anu ngesahkeun salat anu didagoan kusahna salat. Hartosna salat moal sahalabun teu aya eta rukun bari eta rukun teh bagian tina eta salat. Cara Fatihah. Salat moal sah lamun teu maca Fatihah hartina salat ngadago sahna salat karena macana Fatihah. Bari eta maca Fatihah teh rangkaian tina eta salat. Beda jeung syarat. Ari salat mah ma tatawaqqafu alaihi sihhatus sholati walaysa juz'an minhu. Perkara anu didagoan memang ku sahna salat tapi lain bagian. Cara tadi teh naon? Ropik acukna kedah bersih tina najis. Syarat tah da salat teu sah lamun ayeuna ropik nganggo naon ayeuna anggoan anu najis. Tapi eta bahasa naon namina kudu suci tina najis itu bukan bagian rangkaian salat. Sanes gitu. Sanes beda jeung takbiratul ihram jeung Fatihah. Ngan jadi ngesahkeun salat. Wasani jeung ari nu kaduana alqiyamu eta ngadeg. Kudu nangtung salat teh. Ma'al qudrati sartana kawasa alaihi kana itu qiyam. Alaihi kana itu qiyam. Kumaha lamun ayeuna kaleresan henteu kiat ngadeg pain ajija maka lamun apes itu si jalma lamun apes si jalma anil qiyam tina nangtung anil qiyam tina ngadeg tina nangtung ko ada maka diuk si jalma kai pasyaa barina kumaha bukti itu si jalma mun bahasa Sunda nama kai pasyaa teh kumsi naon kumsi teh up to you nya kumaha sia bade diukna bade kieu bade sila mangga bade jiga tahiyat akhir mangga bade jiga tahiyat awal mangga bade nangunyar mangga terserah lo gitunya kumaha maneh gitu. Wa quduhu jeung ari ngan aya tata carana nabi kumaha ceuk nabi anu leuwih utama wa quduhu jeung ari diukna jalma muftarisan barina anu diuk iftiros diuk nampar diuk iftiros terang diuk iftiros tahiyat naon pan aya diuk iftiros aya diuk tawarruk tahiyat naon diuk iftiros si ieu naon si bujur diamparkeun naon diuk dina luhureun naon ieu teh sampean anu kenca nyata jiga tahiyat naon awal. Tah diuk iftiros kitu eta lebih utama. Lamun nyeri naon ayeuna teu kuat nangtung teh gambara lamun nangtung teh langsung oleng gitu langsung kawetan melongna lamun salat nangtung batur kakulon. Tah abdolu eta nu leuwih utama. Wasalisu jeung ari nomor katiluna takbiratul ihram eta takbiratul ihram.
takbiratul ihram eta takbiratul ihram tah ieu takbir wajib. Allahu akbar. Fayata'ayanu maka narima tangtu alal qadiri kajalma anu kawasa, alal qadiri kajalma anu mampu nu kawasa, binutki kana ngucapkeun biha kana itu takbiratul ihram, biha kana itu takbiratul ihram, naon ayakula yen ngucap si jalma, Allahu akbar kana lapad Allahu akbar. Atasna Allahu ari Allah akbaru eta nu maha gede, nu maha besar. Wajib kitu tah. Wajib ta'ayanu bahasana ge. Ta'ayanu teh tangtu wajib ain. Urang teh ngucapkeun Allahu akbar. Kade ari bahasana ngucap nutqi itu kudu aya sora anu ka kuping. Pami ayeuna teu aya sora anu ka kuping eta mah sanes ngucap, sanes ngomong. Sok kupik ngomong. Tuh, aya nu kuping panan nya. Tapi lamun balem ngomong lain disebutna. Siropik teh balem 3 jam balem ngomong teh disebutna. Henteu. Jadi disebut ngomong mah kudu aya bahasa. Jadi teu sah salat kieu ya. Eueuh bahasa Allah teu sah saumur-umur salatna kitu. Jadi kudu ngucapkeun takbir teh kudu ka kuping. Allahu akbar. Kudu ka kuping. Ulah kaya teu sah hukumna. Kade kudu sing teliti dina salat masing-masing. Setiap masing-masing jalmi kudu teliti. Ngucapkeun Allahu akbar itu rukun. Artosna lamun teu diucapkeun nya teu sah salatna. Kumaha sing sok Allahu akbar. Ka kupingna teh kudu ka kuping ku ceuli nyalira. Kumaha lamun ka kupingna ku batur itu makruh hukumna atau ka kupingna ku batur tarik teuing gitu nya. Bari ngaganggu ka batur itu hukumna bisa haram. Jadi sakadenge kunyali kecuali imam. Imam itu untuk ngabejaan makmum. Allahu akbar sing tarik imam mah. Sabab ketika makmum ngadenge rokna Allahu akbar imam didinya makmum waktuna ngangkatkeun pandangan. Ulah imam kalah nyalse. Allahu akbar. Allah langsung makmum teh. Contoh imam Allahu akbar geus kadenge rokna langsung makmum teh Allahu akbar. Nah itu malaikat nyaksian. Jadinya lamun ayeuna pas ngangkat rokna, pas ayeuna makmum ngangkat ro, naon ayeuna teh ro anu kadenge ti imam. Ulah nyalse. Kadenya keur salat ucapkeun Allahu akbar na sing ka kuping ku nyalira. Palayasihu kumaha lamun ek diganti da abi makatalar asmaul husna. Henteu da nami teh sanes Allah hungkul namina teh aya 88 sok dina asmaul husna mah palayasihu maka teu sah. Palayasihu maka teu sah naon ar-rahmanu akbar. Lapad ar-rahmanu akbar teu sah. Ar-rahmanu ari anu maha ulas akbaru eta al-rahmanu ari dat anu maha welas Allah teh akbaru eta anu maha ageung teu sah. Wanahuhu jeung saumpamana ar-rahmanu akbar teu sahnya. Al-Qudusu akbar teu sahnya. Al-Muhaiminu akbar teu sah. Wala yasihu jeung teu sah fiha dina itu takbiratul ihram naon takdimul khobari ngaheulakeun khobar alal mubtada'i bari manderikeun mubtada. Allahu akbar mana mubtada Allahu ari Allah mana khobar akbar teu sah ngaheulakeun khobar sok akbar manderikeun mubtada Allah. Kena terang ayeuna naon dina alfiah boleh ayeuna ngaheulakeun khobar mandirikeun mubtada wa nahu ing dirhamun wali wator multajamun fi taqaddumul khobar. Pedah tos ngalaman ngaos alfiah cenah bahkan wajib ngaheulakeun aya nu tempatna nu wajib ngaheulakeun khobar. Aya sasalentengan we akbaru Allah tekeng. Eta kadeng tekenging komo di Masjid Raya Bandung tekeng gitu. Akbaru eta anu maha gede. Sa Allahu ari Allah tekengingnya. Tapi kudu kumaha tos we Allahu akbar tong neko-neko.
Duh abi maka karek asup Islam na oge can tiasa nyebutkeun Allahu Akbar teh kudu kumaha tuh waman jeung ari sajalma ajija eta apes itu siman ajija eta apes itu siman aninutki tina ngucapkeun biha kana itu takbiratul ihram biha kana itu takbiratul ihram bil arabiyati ku bahasa Arab tarojama maka narjamahkeun itu si man tarojama maka narjamahkeun itu si man anha gaganti takbiratul ihram bi ayyi lugatin kunu manawae bahasa saa anu karab itu si man kana ayu saa anu karab itu si man kana ayu sok we gantianku ayeuna bahasa terjemah tina Allahu Akbar ari can bisa memang teu diajar abatasa jim haho mah itu Allah maha besar mah enggak itu bisa mah ngucapkeunana tapi da asa piraku teu bisa ngucapkeun Allahu Akbar acan gitu jelema kafir oge bisaeun nyebutkeun walaya dilu tah teu bisa Allahu Akbar teh ulah kalah pindah kana ngucapkeun sejen walaya dilu jeung ulah pindah terjemahkeun we Allahu Akbar ku bahasa Sunda bahasa naon ai teu bisa mah ulah kalah pindah kana dikir sejen ulah pindah kana naon contona kana astagfirullah walaya dilu jeung ulah pindah si jalma anha tina itu takbiratul ihram ila dikrin akhara kana dikir anu sejen teu meunang kumo kana inna lillahi teu meunang wajibu jeung wajib naon qarnun niati ngabarengkeun niat bitakbiri sartana takbiratul ihram jadi nu tadi teh qasdu ta'yin jeung fardiyah usolli fardhu duhri itu kudu bareng pas takbiratul ihram sok simkuring anu gambaran anu takbirna hidup anu niatna Allah maneh mah usolli fardhu duhri dina hate teh Allahu Akbar itu Allah usolli fardhu duhri bar gitu usolli fardhu duhri gitu sok kumaha jadi niat teh kudu non takbiratul ihram teh teu beunang geus gigioan geus hese cukup Allahu Akbar gitu niat abi salat lohor fardu lohor kudu bareng jeung niatna wa aman Nawawi jeung anapun ari Imam Nawawi fakhtaro maka eta milih itu Nawawi al iktifa kana ngalap cukup bil muqaranatil urfiyati ku muqaranah urfiyah logatna muqaranah teh ngabarengan urfiyah teh bangsa adat kumaha cek adat we gitu bihaisu yu'addu ku sakira-kira dihitung bihaisu yu'addu adda ya'iddu majhul tun jadi yu'addu bihaisu yu'addu ku sakira-kira dihitung urpan cek adat kebiasaan naon annahu sayaqtasna si jalma mustahdirun eta anu nyuprih ngahadirkeun jalma si jalma lis sholati kana salat nu penting pas takbir teh hate madep ka Allah rek ngalaksanakeun naon salat itu sudah cukup disebut muqaranah urfiyah henteu muqaranah naon namina teh hakiki gitu warabiu jeung ari nu kaopatna qiraatul Fatihah teh eta maca Fatihah au badaluha atawa gagantina itu Fatihah liman pikeun jalma layah padu teu katalarman
layah padu teu katalarman ha kana itu Fatihah kul huwallah atuh teu katalar mah piraku deui nya ti leuletik ge nu pertama kali apal teh Fatihah petak syukur saha anu ngawurukan Fatihah hidup di lemur saha anu ngawurukan abatasa di lemur baheula tah eta teh profesor eta teh guru besar sabab naon ayeuna sah jeung henteuna salat maneh untung baheula diajarkeun alif ba ta sa nu nyalametkeun hidup di dunia nyalametkeun hidup di akhirat eta teh matak enjing pageto pas lebaran sumpingan pasihan salak beas wae menaon pamitos maot maka sumpingan jarahan makomna kiriman hadiah Fatihah atanapi Yasin teras sumpingan kulawargi nu ayana ngarasa bingah sabab eta teh wasilatul udma wasilah anu sangat pohara jang nyalametkeun hidup di dunia di akhirat leres dedak salat anu nyalametkeun tina ti urang di akhirat di dunia di akhirat teh kafir ge hanya kaleun ditanya di akhirat masalah kakum pisakor qalu lam nakum minal musallin maneh kafir kunaon pangna dibebeskeun ka neraka sakor qalu lam nakum minal musallin maranehna ngajawab si kafir teh baheula urang teh teu tara salat di duniana kitu cek kafir teh berarti urang mah alhamdulillah ayeuna bisa salat bisa maca Fatihah wasilahna guru-guru ngajarkeun baheula ka urang abatasa leres nah makana kedah disyukuri itu minimal setahun sekali dianyangan fardon eta salat fardu kanat bukti naon as-salatu salatna naon as-salatu salatna awanapan atau eta salat sunat wa bismillahirrahmanirrahim jeung ari bismillahirrahmanirrahim ayatun eta satu ayat ayatun eta satu ayat minha nu tetep ayat tina Fatihah minha nu tetep itu ayat tina Fatihah bismillah itu termasuk ayat Fatihah jadi jangan sampai bismillah itu ditinggalkan Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim tekenging tapi awaskeun naonna bismillah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin bismillahna dicanak ini fikih madhab Syafi'i kumaha cenah di Arab atanapi di mana wae hidup nguping contohna teh teu nganggo bismillah di Arab eta teh kumaha tah eta mah beda madhab eta mah sabab Abu Hanifah mah nya di antawisna henteu ngagolongkeun bismillah itu bukan bagian dari Fatihah tapi madhab Syafi'i anu ku urang diaji sapopoe jeung dipraktekkeun naon ayeuna ibadahna sapopoe madhab Syafi'i itu make bismillah tong kalah ngalilieur karep lah geus nu aya we ieu kamilatun ayatun eta saayat minha nu tetep itu ayat tina itu Fatihah nuhun bieu teh wa bismillahi ayatun minha kamilatun anu sampurna kamilatun teh leresnya kamilatun anu sampurna itu ayat sempurna eta teh lain potongan-potongan teh waman asqata minal Fatihati harpan aw tasydidatan aw abdallah harpan min nabi harfin lam tasihha qiraatuhu wala salatuhu inta amada waman jeung ari saha jalma asqata eta ngagugurkeun man waman jeung ari saha jalma asqata eta ngagugurkeun man minal Fatihati tina Fatihah minal Fatihati tina Fatihahna harpan kana sahuruf alhamdulillahirabbil alamin naon tah huruf naon huruf dal alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim contoh dihilangkeun satu huruf contoh atuh kieu anu bari iya kana budua iya kan aya huruf alifnya iya kana budua iya kana nah itu pan dipikeun satu huruf aw tasdidatan makasih bener maca Fatihah teh aw tasdidatan atau kana tasdidna iya kana wudu wa iya kana stain di pistas tasdidna dipikeun aw abdala atau ngagantikeun itu man aw abdala atau ngagantikeun itu man harpan kana huruf minha tina itu Fatihah biharpin ku huruf sejen digantikeun alhamdulillahirabbil kuduna kumaha alham kuha aya kalah alhamdulillah berarti ngagantikeun ha kana ha kumaha tah lamun jelema salatna jiga kitu nu bieu
lam tasihha maka teu sah. Lam tasihha maka teu sah naon qiraatuhu bacaanana itu si iman. Lam tasihha maka teu sah naon salatuhu bacaanana itu naon qiraatuhu naon teh? Naon qiraatuhu bacaanana si iman. Teu sah wayahna maca Fatihahna. Kumaha atuh lamun teu sah nya teu sah mah Fatihahna teu sah berarti teu sah salat. Nah, teu sah salatna nya teu salat berarti kafir. Wala jeung teu sah lain pakir kafir. Wala jeung teu sah naon salatuhu salatna itu si iman. Wala jeung teu sah naon salatuhu salatna si iman intamada lamun ngahaja itu iman. Intamada lamun ngahaja itu si iman. Lamun ngahajakeun alhamdulillah. Tapi lamun teu kahaja misalkan ti soledat letahnya padahal mah tos terang alhamdulillah tapi karena gancang misalkan alhamdulillah contohna teu kahaja. Nah, maka itu mah teu nana. Wa ila jeung lamun teu itu intamada wajaba maka wajib. Hartosna masih tetap sah salatna, cuman kudu dibalikan deui Fatihah. Nah. Contoh Ropi teh kieu. Teu kahaja ye padahal mah geus bisa, geus pinter ngaji tajwid. Alhamdulillah. Kalian maca alhamdulillahirabbil alhamdulillah tadi wihan kitu deui. Ngan ulah nyebut di mah contoh alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman kitu kartos teh di wihan deui. Wa ila jeung lamun da tengah haja teh wa ila jeung lamun teu perintah amada wajaba maka wajib alaihi kaitu siman alaihi kaitu siman naon i'adatul qiraati ngabalikan qiraat wajib ngabalikan naon qiraat jiga nu bieu praktekna uihan deui. Ceuk robik teh abi teh nuju diajar nalar Quran abi teh badanya celok Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim arrahmanirrahim. Diceclok. Gaya apa nuju ngetes otak gitu. Kumaha tah meunang teh jiga kitu. Wa yajibu jeung wajib naon tartibuha nartibkeun itu Fatihah. Naon tartibuha nartibkeun itu Fatihah. Kade kudu tartib berarti lamun diceclok pieu kumaha? Teu men haram teu sah. Kumaha carana tartib teh? Sabab di dieu bahasana wayajibu, wajib naon tartibuha nartibkeun nyusunkeun Fatihah. Kumaha gambaranna tartib teh? Biaya qira'a gambaran yen maca si jalma. Biaya qira'a gambaran yen maca si jalma ayatiha kana pirang-pirang ayatna Fatihah, ayatiha kana pirang-pirang ayatna Fatihah, ala nazmiha kana susunanana itu non ala nadmiha kana susunanana itu ayat ala nadmiha kana susunanana itu ayat al ma'rufi anu dikanyahokeun itu nazmi al ma'rufi anu dikanyahokeun itu nadmi sakumaha nu diuning ku urang sadayana we kitu ulah dicuclak-ceclok dibulak-balik. Wa yajibu jeung wajib aya don deui naon mualatuha tuluy-tuluyna itu Fatihah. Tuluy-tuluyna itu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Eureun heula. Walah lila eureun heula tawa kalah naon heula kalah ayeuna ngucapkeun anu sejen heula. Kakarek alhamdulillah tah teu kenging kitu. Wa yajibu jeung wajib aya don deui naon mualatuha tuluy-tuluyna itu bi ayasila. Kumaha praktekna bi ayasila gambaran yen nepungkeun. Bi ayasila gambaran yen tepung. Biaya sila gambaran yen tepung naon ba'du kalimatiha sawareh tina pirang-pirang kalimatna Fatihah naon ba'du kalimatiha sawareh tina pirang-pirang kalimatna Fatihah biba'din kana sawarehna deui gambaran naon namina gambaran kudu nepung kalimat anu hiji kana kalimat nu sajana deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min ghairi faslin barinat teu aya pamisah min ghairi faslin barina teu aya pamisah kecuali illa biqadri tanafusi kecuali kalawan ukuran sanapasan kecuali kalawan ukuran sanapasan ari kur ngarenghap mah eta mah geus lain misa. Bismillahirrahmanirrahim ngarenghap heula alhamdulillahirabbil alamin ngarenghap deui eta mah sanes pamisah teu naon ngarenghap mah.
salajengna fa in takholala maka lamun nyela-nyela fa in takholala maka lamun nyela-nyela naon azikru zikir naon azikru zikiran bayana mualatiha antara tuluy-tuluyna Fatihah bayana mualatiha antara tuluy-tuluyna Fatihah kotoa maka megatkeun itu dikru kotoa maka megatkeun itu dikru ha kana itu mualah Kenging bismillahirrahmanirrahim subhanallah sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin kalah dikir heula kenging itu megatkeun kana mualah illa ayat ta'alaqo angin yen cumantel lamun Indonesianya itu ngahubung illa ayat ta'alaqo kecuali yen ngahubung cumantel itu naon adikru dikir jadi ada hubungan naon adikru dikir bimaslahati sholati karena kamaslahatan sholat cara naon kamaslahatan sholat kata minil makmumi ari contona eta tetep sapertoskeun maca aminasi makmum kata minil makmumi ari contona eta tetep sapertoskeun maca aminasi makmum fi asna'i fatihatihi dina tengah-tengah fatihana makmum fi asna'i fatihatihi dina tengah-tengah fatihana makmum liqiraati imamihi pikeun bacaan imamna makmum liqiraati imamihi pikeun bacaan imamna makmum painahu karena sayaktosna itu takminul makmum layuktiu eta henteu megatkeun itu takmin al mualata kana tuluy contoh ya taraweh biasa nanya taraweh ti awal makmum tos maca naon Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim tah makmum makarak nepi kana arrahmanirrahim si imam geus ayeuna waladhdallin kan kamaslahatan salat berjamaah naon ngucapkeun naon amin temal waladhdallin imam ku naon amin kan dia si makmum karek naon arrahmanirrahim tah bae eureun heula selangku dikir ku ngucapkeun naon amin langsung tuluykeun deui naon tuluyanana maliki yaumiddin paham teu nah kitu praktekna boleh dianjurkeun kitu ayeuna maca amin dianjurkeun ye lamun ayeuna urang maca amin ngawaler kana Fatihana makmum maka malaikat mangmentakeun istighfar malaikat nyaksian ka jalma nu maca amin nging balem atuh maca-maca naon amin ameh bareng jeung amina malaikat eta teh bareng jeung amina malaikat berarti malaikat ngahampura kana naon pangmentakeun panghampura jang urang gitu pahamnya jadi tong sembarangan eta lapan amin teh itu adalah naon ucapan anu bareng jeung malaikat waladhdallin robik pilih contohna aya robik pilih amin kudu sareng eta teh lamun sareng itu berarti urang sareng amin berarti urang sasarengan jeung amina lamun sareng jeung amina malaikat berarti urang dipangmentakeun panghampura hampura ya Allah ieu jalmi nu ngaos amin kitu tah ulah dieurekeun awit waman jeung ari saha jalma jahila eta bodoh si iman jahila eta cek malaikat teh si eta cenah saya cenah kitu waman jeung ari saha jalma jahila eta bodoh si iman al-fatihata kana maca Fatihah wa ta'adarat jeung syulit hese itu Fatihah alaihi ka itu si iman li adami muallimin karena teu ayana anu ngawuruk masalan barina umpamana
Terus naon eta teh wahsana goiroha wahsana jeung bisa ngaluskeun siman wahsana jeung bisa ngaluskeun siman goiroha kana salianti Fatihah goiroha kana salianti Fatihah minal Qur'ani tina Qur'an minal Qur'ani tina Qur'an ari maca surat sejen mah bisa maca Fatihah teu bisa wajaba maka wajib tah lamun kasusna kitu wajaba maka wajib aman wajaba maka wajib alai kaitu siman naon sabu ayatin 7 pirang-pirang ayat naon sabu ayatin 7 pirang-pirang ayat mutawaliatan barina anu tuluy mutawaliatan barina anu tuluy iwadon barina jadi gaganti anil Fatihati tina Fatihah aw muftarikotan atawa anu pisah rek tah intina kieu lamun urang misalkan can bisa maca Fatihah tapi bisa ayat-ayat sejen mungkin karena sering ngadangukeun qori misalkan tah maka pek wae baca eta ayat bade tuluy-tuluy ayat mah nu nyusunnya cara kumaha amma yatasalun anin nabail adim alladhi hum fi mukhtalifun kala saya lamun summa kala saya lamun kala laut talamun ayo makin la taruna nah kadinya contohna 7 ayat we nya contohna 7 ayat tah bade tuluy-tuluy nyusun kitu bade ayeuna mutaparikoh cara mutaparikoh teh dipilihan contoh naon bi teh 7 ayat paya 7 ayat teh tabat yada bil habi wa tab ida ja nasrullah nalarna teh beureun mimitina hungkul alam taro kaifa fa'ala rabbuka alhaqum takasur wal asri yasin toha tah bisa kitu teu naon bisa tuluy-tuluy bisa berpisah lah ieu mah da piraku zaman nu ngawurukannya li adami mualimin gitu kan apa nanti akan disebar santri mutahoyir ke berbagai penjuru ngawurukan cek wakang cenah cek kopi teh Pain ajija maka lamun apa sih man Pain ajija maka lamun apa sih man anil Qur'ani tina maca Qur'an anil Qur'ani tina Qur'an ata maka ngadatangkeun si man bidikrin kana dikir badalan barina jadi gaganti anha tina itu Fatihah bihaisu layan kusuk kalawan sakira-kira teu kurang itu zikir an hurufiah tina pirang-pirang hurufna Fatihah huruf Fatihah sabaraha siki contoh huruf Fatihah teh 150 berarti dikirna oge huruf nu didikirkeun ge kudu sakitu contohna ieu mah kitu ulah kurang ulah leuwih dikirna teh bisana kur subhanallah hungkul subhanallah we gitu saukuran huruf Fatihah pailam yusin maka lamun teu bisa ngaluskeun siman pailam yusin maka lamun teu bisa ngaluskeun siman Qur'anan kana Qur'an wala jeung teu bisa dikron kana dikir ieu mah wah ieu mah musibah gede nya teu bisa maca Qur'an nya teu bisa dikir-dikir acan waqofa maka ngadago itu siman waqofa maka eureun atuh ngadago teh waqofa maka eureun atawa cicing eureun ngadago itu siman qadrol Fatihati kana ukuran Fatihah taruhlah membaca Fatihah itu memakan waktu 1 menit maka manehanana keur nalika nangtung kudu cicing selama 1 menit jangan gantian Fatihah kulantaran da teu bisa dikir teu bisa Quran nya gambaran naon ayeuna nu kakarek asup Islam teh gitu repeh we salatna gitu tah bari nangtung we repeh gitu wapi badinu sahi jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang salinan matan wapi badinu sahi jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang salinan matan wa qiraatul Fatihati ari lapad wa qiraatul Fatihati lapadna ba'da bismillahirrahmanirrahim dina sabada bismillahirrahmanirrahim wahia jeung ari itu bismillah geus tadi ge ayatun eta 1
ayat minha tina itu Fatihah. Wal khamisu jeung ari nu kalimana ruku eta ruku wa aqallu fardi jeung ari batas minimal kaparduan ruku wa aqallu fardi jeung ari batas minimal kaparduan ruku liko imin pikeun jalma anu nangtung liko imin pikeun jalma anu nangtung qadirin anu kawasa itu qaim qadirin anu kawasa itu qaim ala ruku kana ruku ala ruku kana ruku mu'tadilil khalqati anu standar bentukna mu'tadilil khalqati rada kerennya logatna lamun ayeuna Sunda nama kieu mu'tadilil khalqati anu meujeuna dedeganana kayak kitu ge mu'tadilil khalqati anu naon meujeuna dedeganana mu'tadilil khalqati anu standar bentukna henteu atuh henteu 2 cm awakna teh atunya mutadil khalqati teh nya cara arurang ieu kan standar awak standar gitu salimi adaihi anu cager dua pananganana itu qaim salimi adaihi anu cager naon ayeuna dua pananganana itu si qaim waruk bataihi jeung dua tuurna si qaim aman tuur pi waruk bataihi jeung dua tuurna itu si qaim cager leungeunna cager teu buntung tuurna oge cager waruk batai jeung dua tuurna itu si qaim tah cara rukuna teh batas minimal rukuna teh kumaha ayan hiya bigoirin khinasik qadra bulugiro hataihir ruk bataihi ayan hiya eta yen dongko itu si qaim ayan hiya eta yen dongko itu si qaim bigoirin khinasin kalawan henteu cungkedang atawa leleunge atawa cungkedang tah henteu kieu atuh tah rukuna teh teu kieu setengah sok gra eta Rofik ieu naon ngaranna ruku coba ruku anjing we tawa Ramadan hareup rada cekat nah terus rada kaluhur tah ulah cungkedang kitu tah itu cungkedangna tah nangtung deui acan beres sok ruku deui kurang hanap tah kuduna kitu nya ulah cungkedang rada can kaca qadra bulugi rohataihi kalawan ukuran nepina dua panangan dampal panangan dua qadra bulugi rohataihi kalawan ukuran nepina dampal panangan dua qadra bulugi rohataihi kalawan ukuran nepina dampal panangan dua rukbataihi kana tuur duana ahina teu kalogatan uyan di qadra bulugi rohataihi kalawan ukuran nepina dampal panangan duana itu qaim dampal panangan duana itu qaim kalogatan domirhi rukbataihi kana dua tuurna itu qaim rukbataihi kana dua tuurna itu qaim lau aroda lamun ngamaksad si qaim wad ahuma kana neundeuna itu rohateh wad ahuma kana neundeuna itu rohateh alaihima dina luhureun itu rukbateh alaihima dina luhureun itu naon rukbateh sok pik nangtung deui panangan mana dampal panangan rohah nah eta sok simpen dina tur mana tur teh ngan tur Rofik tah kudu kitu nya kudu ulah ayeuna si pananganna dina biti sok na biti cobaan bakal ruku teuing atau dina pingping cobaan nah teh gitu tapi kana tur Fa'ilam yakdur atau yakdir maka lamun teu kawasa itu si qaim teu kawasa teu mampu si qaim ala hadaruku kana ieu ruku inhana maka dongko si qaim
makdurohu kana ukuranana itu qaim non eta makdurohu kana makdurohu nya kana ukuranana itu si qaim wa aoma jeung ngisarahan si qaim wa aoma jeung ngisarahan si qaim bitorpi ku soca kutungtung socana si qaim bitorpi kutungtung socana si qaim teu kuat ruku bari kitu mah soalnya saukuran kuatna cara nyeri cangkeng aya nu geus teu bisa ieu melengkungnya anu penting isarah ku socana bahwa manehanana teh sapertikeun jalma anu non bisa ngalempengkeun tongongna wa akmalu ruku'i jeung ari pangsampurnana ruku wa akmalu ruku'i jeung ari pangsampurnana ruku tah ieu pangalusna ruku ieu taswiyatur raki'i eta ngaratakeunana jalmi nu ruku taswiyatur raki'i eta ngaratakeunana jalmi anu ruku taswiyatur raki'i eta ngaratakeunana jalmi anu ruku bieu si Rafiq tongongna teu rata teu pati rata berarti can sampurna rukuna tapi tos lebet kana batas maksimal ruku ulah atoh kudu tingkatkeun level ibadahna nya Rafiq kudu ayeuna lempeng taswiyatar raki'i kana ngaratakeun jalmi anu ruku dohrahu kana tonggongna itu raki dohrahu kana tonggongna itu roki sing lempeng tonggongna teh wa unu kohu jeung kana pundukna itu si roki gerung wa unu kohu jeung kana pundukna itu si roki teh tukang ruku tukang salat berarti roki biaisu yasironi kusa kira-kira jadi itu dohru jeung unuk biaisu yasironi kusa kira-kira jadi itu dohro jeung unuk kasopihatin eta tetep sapertoskeun papan anu digolerkeun kasopihatin eta tetep sapertoskeun papan anu diamparkeun anu digolerkeun wahidatin nu sahiji lempeng jiga papan kitu tah wana soba jeung ngajegkeun si jalma wana soba jeung ngajegkeun si jalma terang ngajegkeun Pak ngajegkeun ajeg mah nya terang ajeg ngajegkeun si jalma sakoehi kana dua bitisna si jalma sakoehi kana dua bitisna si jalma bitisna ulah naon kudu ajeg ulah ngarempiek wahoda jeung nyekel si jalma rukbataihi kana dua tuurna jalma ceklan tuurna rukbataihi kana dua tuurna jalma biadaihi kudua leungeunna si jalma wasadisu jeung ari nu pangsadis-sadisna wasadisu jeung ari anu nomor kagenepna tumaninatu eta tumaninah waya jeung ari itu tumaninah sukunun ba'da harokatin nya katalar tumaninah naon tumaninah teh sukunun ba'da harokatin sukunun eta cicing ba'da harokatin dina sabada gerak sukunun eta cicing ba'da harokatin dina sabada gerak cara taraweh itu nu penting tumaninah dina rukuna contoh ruku itu tekudu subhana rabbiyal azim 3 kali cukup 1 kali biqadri tumaninah ai tumaninah non ieu singkat talar sukunun ba'da harokatin nu penting aya cicing heula sabada gerak Allahu akbar ruku kan cicing heula sakedeungnya Allahu akbar tengkat deui kartos teh nah itu nu penting tumaninah kabawa amun tumaninah kabawa sah kumaha ayeuna nu tarawehna 20 rakaat 5 menit tek walah wani capek cik kira-kira rukuna aya tumaninah teu aya sukunun ba'da harokatin teu aya cicing heula sabada gerak teu langsung tak kitunya itu berarti henteu sah gitu lain menang ayeuna ganjaran tapi menang ka nyeri tongong nyeri cangkengnya itu nu penting ukuranana itu biqadri subhanallah naon ukuranana biqadri subhanallah saukuran macakeun subhanallah itu sukunun ba'da harokatin jadi kudu wajib kan ya jadi rukun tumaninah dina salat naon tumaninah teh sukunun ba'da harokatin cicing dina sabada gerak pihi dina itu ruku
Ayi ruku tegas nama dina ruku. Wal musonipu jeung ari musonip yuj ilu eta ngajadikeun yaj'alu eta ngajadikeun musonip atumaninata kana tumanina fil arkani dina pirang-pirang rukun ruknan mustaqilan kana rukun anu mandiri matak sabaraha siki teh 18 teh tumaninana dipisah anu 16 nya wa masya jeung lempang atanapi ngaberjalankeun wa masya jeung lempang berpendapat maksudna mah teh alaihi kana ieu kaul saha An-Nawawi Imam Nawawi bitahqiqi dina kitab tahqiq wa ghairul musannifi jeung ari salianti musannif yaj'alu eta ngajadikeun itu goer ha kana itu tumaninah hayatan kana sunat hayat tabiatan anu anut itu hayat lil arkani kana pirang-pirang rukun selain daripada musonif pengarang kitab fikih yang lain itu mengkategorikan tumaninah itu bukan rukun, bukan kewajiban, tetapi sunnah hayat. Tamurun madhabna kadinya. Karena anu nyebutkeun tumaninah teh sunnah hayat. Wasabiu jeung ari nu katujuhna ar-rafu eta cengkat. Ar-rafu eta naon? Cengkat hudang minar ruku'i tina ruku. Wal itidalu ar-rafu minar ruku'i wal itidalu jeung itidal. Ko iman barina anu nangtung. Alal hayati bari netepan kana tingkah. Alati anu kana bukti si jalma alaiha eta tetep di atas alati. Qobla ruku'i dina sameme rukuna si jalma. Min kiamin qadirin tina nangtungna jalma anu mampu anu kawasa. Wa qu'udi ajijin jeung diukna jalma anu apes. Anil kiami tina nangtung. Wasaminu jeung ari nomor kadalapan atu maninatu eta tuma ninah fi dina itidal air itidal tegasna dina itidal wa tasiu jeung ari nu kasalapanna asujudu eta sujud marrotaini kalawan dua uihan fi kulli raqatin dina saban-saban rakaat wa qaluhu jeung ari batas minimalna itu sujud mubasyaratu ba'di jabhatil musalli eta antelna sawareh tina tarangna jalma nu salat. Mubasyaratu ba'di jabatil musalli eta antelna sawareh tina tarangna jalma nu salat. Maudi'a sujudihi kana tempat sujudna si musalli. Minal ardi tina bumi au goriha atawa salianti ardi karpet. Wa akmaluhu nu penting antel tarang we sujud mah. Sawareh tina tarang antel kana naon? Kana bangsu judan. Wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu sujud. Ayu kabiro eta yen takbir si jalma lihuyihi pikeun turuna si jalma lisujudi pikeun sujud bila rob yadaihi kalawan teu ngangkatkeun dua pananganna si jalma panangan duana si jalma
bila rob yadaihi kalawan teu ngangkatkeun dua pandangan si jalma waya dou jeung nyimpen si jalma rukbataihi kana dua tuurna si jalma si jalma tuh pertama kali disimpen teh Allahu Akbar simpen heula naon tuh tuur heula ulah naon ulah leungeun heula ulah dapaleungeun heula tuur heula sumayadaihi salajengna dua tangan dua leungeunna jalma sumayadaihi salajengna dua leungeunna si jalma sumayadaihi salajengna dua leungeunna si jalma sumajabhatahu salajengna tarangna si jalma sumajabhatahu salajengna ta'arna tarangna si jalma wa anpahu jeung irungna si jalma kakarek we tarang irung jadi naon heula tuur terus naon panangan terus tarang baru irung gitu sok praktekeun wal asiru jeung ari nu ka-10 nah atu manina tu eta tu manina pihi dina itu sujud bihaesu yanalu kalawan sakira-kira ngaraih mau di asujudihi kana tempat sujudna si jalma naon saklurosihi beberat mastakana si jalma tu maninah dina sujud teh kudu sampaikeun mastaka ieu teh sing didedetkeun rada berat karena naon karena pangsujudan berat kitu tah kudu karasa beratna mastaka karena pangsujudan itu disebutkeun tumaninah ulah ayeuna trek tah kitu mah teu tumaninah paya antel mah mana di teh walayakwi jeung teu cukup naon imsa surosi ngantelkeun mastakana si jalma teu cukup ngantelkeun mastakana si jalma mau diasujudihi kana tempat sujudna si jalma paya antel bal yatahamalu balik ta ngaberatkeun si jalma bihai sulaukana kalawan sakira-kira lamun bukti tah tahu eta tetep dihandapeun si jalma naon qotnun kapas masalan umpamana lamun cara aya misalkeun kapas di sujudan ku urang lan kabasa maka yakin legok itu qotnu lan kabasa maka yakin legok itu qotnu ngalegok itu qotnu berarti berat gambaran beratnya gitu lamun urang sujudna kana kapas si kapas teh bakal naon legok wa dhahara jeung dohir naon asaruhu tapakna itu tahammul bekas tapakna itu tahammul alayadin kana panangan kana dina luhureun panangan lau pur naon eta teh lau puridot lamun di ditekenkeun itu yad tah tahu dinashanapeunana itu lau puridot lamun ditekenkeun itu yad tah tahu dinashanapeunana itu si jalma si jalma bakal tapakan wal hadiah asaro jeung ari nomor kasabaraha 11 al julusu eta diuk baina sajdata ini antara dua sujudan pikuli rokaatin dina saban-saban rakaat sawaun ari hukum eta nu sarua solana salat si jalma qaiman barina nu nangtung au mudtajian atawa anu nyangigir
Wa aqalluhu jeung ari batas minimalna itu julus. Wa aqalluhu jeung ari batas minimalna itu sujud julus. Wa aqalluhu jeung ari batas minimal julus sukunun eta cicing ba'da harokatin dina sabada ba'da harokati adohi dina sabada ngagerakeun kana pirang-pirang anggota si jalma. Ba'da harokati adohi dina sabada ngagerakeun pirang-pirang anggotana si jalma. Wa akmalu jeung ari pangsampurnana itu julus. Wa akmalu jeung ari pangsampurnana itu julus ajiyadatu eta tambah. Ajiyadatu eta tambah ala dalika kana itu sukun. Adalika kana itu sukun biduai kalawan doa alwaridi anu kalaku itu doa alwaridi anu kalaku itu doa kalaku teh anu datang ti Rasul itu doa fihi dina itu julus. Dina itu julus naon doana? Rabbik pilih warhamni palaulam yajlis maka lamun teu diuk si jalma. Palaulam yajlis maka lamun teu diuk si jalma baina sajdata ini antara dua sujudan. Baina sajdata ini antara dua sujudan. Balsoro balik tajadi si jalma, balsoro balik tajadi si jalma ilal julusi kana diuk. Ilal julusi kana diuk akrobo menem akroba eta anu leuwih deukeut. Akroba eta anu leuwih deukeut lamnya sia maka teu sah. Teu diuk kitu nya lamnya sia maka teu sah itu julus. Wasanya saro istirahat heula sakedap.